Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karek hartina tama. Oh jadi gawena kumaha carana nyalindung teh? Jeung ka saha nyalindung teh? Nya ka Allah. Nah make nyalindung ka Allah. Heuda nya dan kagungan kana naonana nyalindung teh tuh paloba ta. Udageun teh kana rahmat da pitulungna. Nah apangna nyalindung? Naon atuh? Sabab dari godaan setan yang terkutuk. Saan dikutuk? Setan usaha walau iraha. Nah saya menikah terusan. Udah kudu tamat atuh. Ulah ngabutut bangkong ilmu mah. Udah ke mata holangna atuh. Tapi Pak euy. Ya kudu ketemu tanggung jawab. Heeh, aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saan nu terkutuk teh? Nu terkutuk setan. Kusaha dikutukna? Walau iraha baheula. Baheula kumaha? Apaan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam. Kabeh sarujud. Ila angin malaikat nu hiji anu teu sujud saha? Malaikat musyarafah. Terus tidinya menang gelar manehna saurang naon? Ablasa bedegong. Jadi hartina ablasa teh bedegong iblis kadina. Kitu jadi bisa dikutukna walau baheula hari ayeuna jadi kutuk kene usaha walau nah aya Allah dendam blok Lain jadi apa? lain kuring mah nanyakeun Aya Allah munak-munak. aya Allah unek-unek di baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah nah tuh mah seueuhkeun aya rek dikutuk terus mah musyrik ya kafir Ya, saya di podaran baik sebab jihad ini Saya mah jawab apa ke? ya kerdi Wadir kuku batok. sia berarti lah begitu maka keterangan teh salah kau nyalahkan keterangan dah terima ka akal aing nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk saha nu dikutuk teh setan ari ayeuna dikutuk keneh usaha walau nah eta Allah terus-terusan gitu ngunek-ngunek kumaha jadi lieur teh tanu mata agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir kumaha tuh kata-katana atuh grepe abdi nyalindung ka Allah dari dina bilang-bilang godaan setan nu dilaknat saha setan ta eta akate ka setan wae salah larap basa mata kudu apa kana hukum basa ge kumaha tuh Udin dagang bonteng dibeli ku Ubro bontengna teh bontengna Ubro geus boga bonteng menang meuli di Udin tuluy ngarujak saha teh Ubro teh geus didahar ku Ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka Udin teu da Udin melu dagang ka kitu jadi eta Ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng rujak bonteng lada teuing menang meuli di Udin rek disalahkeun Udin moal ada si Udin mendagang si Udin teh meureun ada beri mendagang na maneh nu meuli heeh ai kitu kumaha teh maksudna dari godaan setan yang terkutuk setan terkutuk teh setan ta eta kana setan teh setan deui naon eta bro aing segi geus lieur teh dikadek ya Ada babari apa? Mereka pikiran dari godaan setan yang terkutuk siapa?
Sira bajaknya usia ieu godaan setan nu ngalantarankeun terkutuk teh ceuk setan teh naha da aing mendagang tong nyalahkeun ka aing dahak aing tah mah grapek debat jeung setan diajar minangka we kuring setan kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik pidik jaya kaniaya iren parasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki sik-sik melik teu kaopan teu payaan pedit sap jahe buntut kasirang dagangan kuring setan bade ieu taaka manusia boga hak di naon nyaahan deugehan welasan asihan kuring dagang ka aka cek kuring teh bade sirik bade pidik bade ngewaan bade kuak-kuak dihakan tak kuaka saha nu tertutup teh nah jadi aing ini eta make nyalakeun setan non teh ieu jadi aing yeuh kudu kacelongan meuli yeuh nu mata kudu make polong kayak gitu ngaji abokan dibeli dak hak urang menyaahan atuh nah sirik pidik diakan Pak eta nyaka nu jadi tertutup teh dari godaan setan yang terpukul nu mata kagenya la ilaha illallah rupanya eta tak belakang god nuhun bala sawangsungna ini alina oh iya naudzubillahi minasyaitonir rajim karek basa eta can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya di bakal apa kana basana bangsana tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh ulah gengsi nu meh ngajadog di komplekmu ngomong basa Sunda